Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim. Qala mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi ila masyaykhina radhiyallahu ta'ala anhum wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma sarang eta tetep tina sapalihna perkara yastahilu anu mustahil itu ma fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala. Isruna sifatin ari 20 sifat. Wahia sareng ari itu isruna sifatin addadul isrinal ula eta lalawanan sifat anu 20 anu awal. Addadul isrinal ula eta lalawanan 20 anu awal. Mangga kitu ge. Wahia sareng ari itu addadul isrinal ula al-adamu eta hiji sifat adam hartosna non eueuh atanapi teu aya. Wal hudusu sareng kaduana hudus hartosna anyar. Wal hudusu sareng kaduana hudus hartosna anyar kayaknya hartosna anyar. Waturuwul adami sareng katiluna anyar datangna eueuh. Naon anyar datangna eueuh teh? Naon anyar datangna eueuh teh? Nyaeta ruksak. Wal mumasalatu sareng kaopatna mumasalah haratosna nyarupaan lil hawadisi kana sakabeh pirang-pirang
anu anyar. Kumaha mu masalah teh nyaeta kala urang canakina. Bi ayyakuna kuyen bukti Allah jirman eta jirim. Aeta hudu tegesna ngalap naon datuhu datna Allah. Al-aliyatu anu luhur qadron kana saukuran atawa qadron kana hiji ukuran kana batasan kana takaran minal firogi buktina tina lolowong kosong. Oh yakuna atawa bukti Allah arodon eta sifat anu anyar atawa kieu arodon eta sifat teup kitu hungkul. Yakumu anu ngadeg itu arod bil jirmi kana jirim. Bil jirmi kana jirim. Sob sakitu heula. Bismillahirrahmanirrahim. Saparantosna kamari ngabahas bahwa sifat anu wajib di Allah teh kabagi opat bagiannya. Hiji aya anu bangsa nafsiyah atawa hiji aya nafsiyah, nomor kadua aya salabiyah ma'ani sareng ma'nawiyah. Eta ngabahas pirang-pirang sifat anu wajib di Allah. Bahkan saur dina sapalih keterangan mah sifat anu wajib di Allah teh kabagi dua. Hiji aya anu istignaiyah nya, dua aya anu iftiqoriyah. Ari istignaiyah teh nyaeta naon? Sifat anu nuduhkeun kana yen kasampurnaanna dat Allah. Ari istigna teh kan beunghar teu butuh itu. Teu butuh kanu sejen eta istignaiyah. Mana istignaiyah teh aya 11 di antarana. Hiji wujud, kidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, tulis qiyamuhu binafsihi, terus salah maneh teh sama, basor, kalam, kaunuhu samian, kaunuhu basiron, kaunuhu mutakaliman. Wujud, kidam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi. Ulah wahdaniyat sama, basor, kalam, kaunu samian, kaunuhu mutakaliman. Tah eta teh suami saur hiji kawal mah sifat istignaiyah. Ari istignaiyah teh teu butuh wujudna Allah, teu butuh kana nu sejen.
Bakona Allah kidamna Allah teu butuh kanu wujud teu butuh ayeuna kanu ngawujudkeun, kidam teu butuh kanu ngidamkeun, bako teu butuh kanu ngabakokeun ngalanggengkeun. Beda jeung sakabeh anu anyar teu butuh ayana jalma anu ngabedakeun, teu butuh ayana zat anu ngabedakeun nya. Kiamu binafsihi jumeneng kalawan datna jumenengna teu butuh kanu ngajumenengkeun. Eta teh naon? Istignaiyah nya. Nomor kadua aya ibtiqoriyah, berarti sesana tina nu mana anu deme nu 11 berarti aya sabar hiji. Salapan nyaeta hiji naon? Wahdaniyatnya. Wahdaniyat, kudrat, irodat, ilmu, hayat, tuluy kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman sareng kaunuhu hayyan. Wahdaniyat kudrat, tuluy irodat, ilmu, hayat, kaunuhu qadiron, muridan, kaunuhu aliman, kaunu samian. Tah eta teh bangsa ibtiqoriyah. Maksudna ibtiqoriyah lain berarti Allah kusabab kasifatan ayeuna ku wahdaniyat butuh anu ngawahdaniatkeun. Lain berarti Allah kudrat ayeuna kusabab eta kudrat kaasupkeun ibtiqoriyah, bukan berarti kudratna Allah ibtiqor kana kudrat nu sejen. Tapi maksudna kumaha? Eta sifat nu salapan dibutuhkeun ku nu sejen. Eta sifat nu salapan dibutuhkeun ku makhluk salianti Allah. Mana buktina? Contona sapertikeun kudrat. Kudrat hartina naon? Kawasa. Ayeuna makhluk lamun teh mah ayeuna rek ibadah, rek salat butuh teu ku kakawasaan Allah. Butuh teu? Butuh. Sehat lahir jeung batin, sehat akal, sehat hate. Eta teh kan aya nu nyehatkeun, anapun ayeuna urang tuang, anapun ayeuna urang ikhtiar, anapun ayeuna urang non berobat mah eta mah naon? Ikhtiar kan. Tetep we anu naon, anu bisa nyehatkeun, nu bisa nyageurkeun mah ieu teh Gusti Allah. Ngan tetep urang teh ulah hayeuh we ka Allah nya, gering kunaon ku Allah teu kenging kira geus sae gitu. Aya sababna nya itu ayo nisbatkeun teh ka Allah gitu. Bagian goreng dinisbatkeun ka Allah, bagian hade dinisbatkeun ka diri sorangan, teu meunang eta teh nya. Khairihi wa syarihi we eta mah minallahi taala gitu. Tah aya ibtiqoriyah butuh urang teh. Urang kawasa ayeuna cik urang kawasa atau nu dikawasakeun? Nu dikawasakeun urang mah nya. Sanajan ayeuna ku urang teu karasa ngawasakeun Allah ka urang, cik karasa teu Allah ngawasakeun ka urang, kadang-kadang teu karasa ku urang mah nya. Gitu. Beda jeung ku jalmi-jalmi ahli marifat pasti karaos kudratna Allah napak, kudratna Allah ayeuna diancikeun kana diri manusia teh bakal naon? Bakal karaos da ahli marifat. Ai marifat teh naon? Idrakun jajimun bihaisu la yaqau ma'ahu taradudu muafiqun lil waqi'i nasiun an dalili. Idrok jajim patekadan anu pengkuh kalawan ayeuna idrok jajimna teh bihaisu la yaqau ma'ahu taradudu kusakira-kirana eueuh taradud kayakinan urang dina hate bari naon? Muafiqun bil waqi'i, ngakuran kana naon? Ngakuran kana buktina bari didasarkan dalil-dalil nu naon?
dalil-dalil anu kuat an-nasiun an dalili. Jadi ma'rifat teh syaratna kudu naon? Kudu jeung dalil gitu. Kudu jeung dalil. Ari dalil teh aya sabaraha hiji? Dalil teh aya dua. Hiji dalil salah, hiji dalil ijmali, nomor kedua dalil tafsiri. Ari dalil ijmali dalil naon? Dalil lamun cek kasar mah dalil nu deet secara ijmali, secara ringkesna. Anapun dalil tafsiri mah eta secara perincianana. Artos sumberna dalil neme hiji akliyah, nomor kedua nakliyah. Tah dalil akli jeung nakli tah sebenarnya mah eta teh sanes dalil, tapi sumberna dalil. Tempat kaluarna dalil hiji tina akal saha? Akal saha? Nya akal manusia ada moal mungkin Allah ngabogaan akal mah. Akal saha? Akal para ulama. Kade manusia di dinya teh sanes manusia biasa, akalna para ulama. Ayeuna dalil nakli kayaknya nyandak tina naon? Al-Qur'an, al-hadis, atanapi ijmanya. Atanapi ijma itu. Eta sumberna dalil. Urang ma'rifat teh tetep kudu boga dalil. Ayeuna urang ya geus jadi ahli ma'rifat, tapi hasil ma'rifatna teh lain tina dalil, maka teu bisa disebutkeun anggar kudu nyaho kana dalil. Matak nganyahokeun dalil teh aya nu wajib ain, aya anu wajib goer aya anu fardu ain, aya anu fardu kifayah. Mana nu fardu ain? Dalil ijmali. Dalil ijmali urang apal dalil ijmali wajib tah ya. Fardu ain tak apa dalil teh doraka. Aya anak Allah naon dalilna? Wujudu hadihil mahlukati. Naon lamun cek dalil aklina? Wihan deui kana aqidul iman. Naon saudara aklina? Dalil aklina sifat wujudu hadihil. Lamun dalil naklina kul man rabbus samawati wal ardi kul Allah atau kulillah. Dalil aklina wujud teh ayana ieu sakabeh pirang-pirang. Maksudna kumaha? Lain datiah alamna, tapi anyarna alam atawa ayana alam tina eueuh jadi aya tuluy manggihan kanu ngayakeun. Ta eta nu jadi dalilna mah lain datiahna alam. Kapanan atuh lamun teh mah ayeuna didalilan ku alam berarti Allah teh naon? Leutiknya lamun kana datiahna alam mah satuna ieu datiahna alam. Allah cirina Allah aya teh ngitung ngira-ngirakeun kana datiahna alam, maka atuh kitu mah Allah dibandingkeun jeung alam leutik atunya. Ta maksudna lain kana datiah alamna tapi ku pedah anyarna eta alam. Ketika nyaho eta alam anyar berarti butuh kanu nganyar. Tah eta nu jadi dalilna gitu. Paham nya? Tah butuh kana dalil gitu. Mana cenah di antarana eta tah aya duanya. Hiji sifat anu balik deui, hiji aya sifat anu bangsa istignaiyah, nomor kedua aya sifat anu bangsa ibtiqoriyah. Bahkan saur kawal anu sejen deui mah nyaeta aya sifat kamal, aya sifat teuy jalal, tuluy di aya sifat naon deui? Lain mani sifat kamal, sifat jalal, tuluy sifat jamal, tuluy deui sifat kohar, maksa. Itu sakabehna manusia pasti ibtiqoriyah itu butuh ka saha? Butuh ka Allah. Eta
tah ayeuna ngabahas pirang-pirang lalawanan sifat anu wajib di Allah. Maksudna di dieu teh kumaha lalawanan di dieu teh kumaha nyaeta dua perkara anu moal bisa kumpul duanana jeung moal bisa eueuh duanana. Didna di dieu teh did ceuk lugot atawa nakid ceuk istilah. Lamun teh mah did ceuk istilah mah dua perkara nu moal bisa kumpul duanana tapi bisa eueuh duanana. Kana did ceuk istilah heula meh kaharti engke did ceuk lugotna. Dua perkara kan ieu teh 20 anu jadi lalawanan tina 20 berarti did lalawanan teh nya aya did aya nakid itu ya did ceuk istilah teh kumaha dua perkara nu moal bisa kumpul duanana tapi bisa eueuh duanana seperti kenaon tah ieu we. Wah, kalau dibuka bahaya. Tah. Yo non yo. Yo non spidol. Cik dina spidol aya naon yo? Aya naon yo? Urang aya keur ngabahas naon yo? Lain ieu kita ngaos ngabahas naon? Ngabahas naon? Ngabahas dat, ngabahas sifat. Ngabahas dat, ngabahas sifat. Sifat. Cik dina spidol aya naon yo? Aya warna teh sifat. Cik aya sifat naon di dieu? Hiji bod, dua hideung. Tah did ceuk istilah teh kieu. Dua perkara nu moal bisa kumpul duanana jeung bisa eueuh duanana. Ayeuna cabut heula ayeuna. Ayeuna ieu hideung ieu bod ieu bodas. Ieu tutupna ieu hideung jeung ieu bodas moal bisa kumpul duanana. Hideung jeung bodas moal bisa kumpul duanana. Moal mungkin aya hideung jeung bodas ngahiji dina hiji tempat. Moal mungkin aya cenah ari ieu aya hideung jeung bodas beda. Ieu mah bodasna sakieu tempatna di dieu, ari hideung mah tempatna di dieu. Moal mungkin ayeuna sakabehna ieu tah disebutnya hideung nya bod. Moal mungkin kitu. Naon tutupna hid tah ieu na we carangkana naon bodas kartos. Jadi moal mungkin aya bodas jeung hideung ngahiji dina hiji tempat. Moal mung hiji wae dua warna babarengan dina hiji ieu disebutkeun nya biru nya hideung moal mungkin. Atau nya biru nya bodas moal mungkin. Pasti salah sahijina. Pasti mun bodas lamun hideung nya hideung ngan aya kalana duanana eueuh. Sapertikeun kumaha dicet we ku urang teh ku beureum kabeh jeung ieuna. Aya teu hideung jeung bodas? Aya teu? Eueuh. Jadi nu aya teh naon? Beureum. Tah eta dicek cek istilah kartos. Dua perkara nu moal bisa kumpul duanana dina hiji dat aya dua sifat moal mungkin. Pasti hiji ngan aya kalana eta dua perkara teh eueuh duanana. Artos ngan aya kalana eueuh duanana hideung jeung bodas moal bisa ngahiji barang teh nya hideung nya bodas moal mungkin. Pasti mun hideung mun bodas ngan aya kalana hideung jeung bodas eueuh digeunti ku beureum. Paham? Sapertikeun ieu dicet ku beureum eueuh hideung jeung bodasna. Eta dicek lamun dicek logot mah nu rek dibahas jeung nu rek disampaikeun nu rek ayeuna dicana ku urang dina pembahasan nu ieu nyaeta naon dua perkara nu moal bisa
kumpul duanana jeung moal bisa eueuh duanana sapertikeun kumaha spidol we ieu spidol ieu non ieu contohna ieu mah spidol cik spidol ieu katingalina naon spidol ieu katingalina naon aya atawa eueuh tah sapertikeun aya jeung eueuh di cek lugot mah sapertikeun aya jeung eueuh kan wujud teh naon aya lalawanana adam eueuh tah ayeuna ieu spidol ieu bahasa aya pikeun spidol di cek lugot teh dua perkara nu moal bisa kumpul duanana ieu spidol disebutkeun kurangnya aya nya eueuh bisa teh disebutkeun eueuh ieu kapanan aya berarti moal bisa kumpul duanana moal bisa antara ieu spidol teh nya aya nya eueuh ari jaet nya aya nya eueuh moal mungkin pasti lamun ayeuna aya lamun eueuh jeung moal bisa eueuh duanana kudu aya salah sahijina lamun teh mah ayeuna spidol ieu aya berarti aya eueuh berarti eueuh kartos lamun spidol eueuh ayeuna berarti nu aya teh naon spidol eueuh nu aya teh berarti nu aya teh eueuh berarti nya moal mungkin nu aya arti teh moal mungkin anu aya teh aya gitu tapi eueuh teh eta naon dicek lugot jadi dua perkara nu moal bisa kumpul duanana tapi teu bisa eueuh duanana kudu aya salah sahijina sapertikeun aya jeung eueuh sapertikeun wujud jeung ada moal mungkin ayeuna nya aya nya eueuh aya jeung eueuh ngahiji dina hiji perkara moal mungkin pasti ketika ayeuna aya berarti eueuh ketika eueuh berarti aya eueuh gitu paham teu tah eta wahya sareng ari itu mana nomor kahijina nya eta Adam hartosna eueuh wal mumasalatu wal hudusu sareng anyar mustahil Allah anyar berarti kieu lamun teh mah di dieu dicek lugot jeung memang betul di dieu maknana dicek lugot nya dua perkara nu moal bisa kumpul duanana tapi moal bisa eueuh duanana kudu aya salah sahijina ketika ada mustahil di Allah berarti nu aya anu wajib aya naon wujud bukan berarti ketika ayeuna Adam eueuh milu wujud eueuh itu eta mah berarti dicek istilah gitu mah sapertikeun hideung jeung bodas dileungitkeun kabeh jadi beureum ketika Adam berarti nu aya geus pasti naon wujud wal hudusu nomor kadua naon hudus hartosna anyar mustahil ayana di saha di Allah ari Allah eta anyar ketika Allah anyar berarti butuh kanu nganyarkeun sedengkeun ari sakur-sakur butuh kanu nganyarkeun eta teh mustahil eta teh mustahil Allah anyar beda jeung alam geus puguh anyar lain mustahil deui geus puguh naon anyar al alam mutagoyirun wa kullu mutagoyirin hadisun yuntiju al alam hadisun ari alam eta barob sakur nu barobah eta anyar mana sakur nu barobah eta anyar tah tinggal ieu ya barobah teu barobah asana belah dieu jadi belah dieu anyar teu anyar kapanan bieu barobah anyar teu anyar sakur nu anyar eta al alamu taqul mutagoyirin hadisun sakur nu anyar mustaya disaha
mustahil sakur-sakur nu anyar sakur-sakur naon sakur nu barobah eta anyar. Nah, bieu barobah anyar berarti berarti alam teh anyar barobah kan. Antara ayeuna barobahna beurang langsung peuting balik deui ka peuting aya cenah nu teu barobah naon tuluy peuting eta buktina barobah naon aya cenah nu teu barobah peutingna hungkul eta aya buktina barobah naon buktina barobah ulah ditingali ayeuna aya peutingna hungkul nu ngeusian kana peutingna nu ngeusian kana beurangna kan barobah itu tah aya barobah tah Allah mah naon teu anyar Allah lamun Allah anyar butuh kanu anyarkeun gitu. Wa turuul adamu sareng anyarna datang eueuh anyarna datangna eueuh teh naon ruksak ya ayanya aya ieu teh aya we tuluy langsung pejet ieu teh bubuk eueuh we berarti eueuhna teh anyar tah eta teh disebut naon fana ruksak ari ruksak teh naon ari ruksak teh hiji ciri pikeun anyar datangna eueuh gitu seperti keun ayeuna lamun teh mah seperti diol ieu ruksak berarti ketika pas ruksak eta teh anyar datangna bakal eueuh bahkan dipikeun geus bubuk segala rupa geus jadi kekebul eueuh ka dituna teh. Nah itu teh naon disebutna pana disebutna. Wal mumasalatu nomor katilu tah hiji adam nomor kadua hudus nomor katilu pana. Wal mumasalatu sareng nyarupaanana lil hawadisi kana sakabeh pirang-pirang anu anyar tah tingali dina tengahna. Wa qauluhu wal mumasalatu aya teh qauluhu wal mumasalatu lil hawadisi aya ta dihanapna aya wa alam anna anwa al mumasalati asyaratun aya wa alam tah tina wal mumasalatu li hadisi kahanap tadu tilu jajar tidinya wa alam sareng kudu apal anjeun anna anwa al mumasalati kana sanyana pirang-pirang warna nyarupaan kumaha maksudna nyarupaan kanu anyar teh nyata warnana atawa bagianana atau bentukna atawa cirina aya sabaraha asyaratun eta aya 10 al awwalu ari anu kahijina ayyakuna eta yen bukti Allah jirman eta jirim asani ari nomor kaduana ayyakuna eta yen bukti Allah arodon eta arod atawa sifat yakumu anu ngadeg itu arod ardon nya ain lain ardon bumi lain ardon eta sifat yakumu anu ngadeg itu ardon atawa arod bil jirmi nempel kana jirim salisu ari nomor katiluna ayyakuna eta yen bukti Allah pijihatin tetep dina jihad Rabi'u ari nomor kaopatna ayyakuna eta yen bukti lahu eta tetepikeun Allah wa tegasna Allah jihatun ari jihad ari tadi mah Allah cicing dina jihad ayyakuna fi jihad cicing dina arah ieu mah Allah jadi arahna
mustahil eta masalah contoh masalah teh kitu lah. Al-khamisu ari nomor kalimana ayakuna eta yen bukti Allah pimakanin eta tetep dina hiji makan atawa dina hiji tempat. Asa disuari nomor kagenepna ayakuna eta yen bukti Allah pijamanin eta tetep dina zaman. Asa biuari nomor katujuhna ayakuna eta yen bukti Allah mahalan eta jadi tempat pingancikeun mangga jadi tempat lil hawa disipikeun sakabeh pirang-pirang anu anyar. Tsaminu ari nomor kadalapana ayakuna eta yen bukti Allah mutasipan eta anu kasipatan bisigori kuletik. Atasi ari nomor kasalapana ayakuna eta yen bukti Allah mutasipan eta nu kasipatan Allah bil kibari ku gede. Allah teh gede, Allah teh leutik. Gambaranmu masalah teh sapertikeun kitu. Al-asyiru ari nomor kasapuluhna ayakuna eta yen bukti Allah mutasipan eta nu kasipatan bil aghrodi ku pirang-pirang gorod. Adi gorod teh sejaan tujuan. Fil af'ali dina pirang-pirang af'alna Allah awil ahkami sareng dina hukumna atawa ngahukumanana Allah. Allah nyiptakeun urang teh boga tujuan. Mustahil atuh. Allah ngahukuman kana salat wajib teh boga tujuan. Mustahil. Tah gambaran eta gambaranmu masalah teh aya 10 diantarana ayakuna jirman Allah bukti eta teh jiri mustahil kapanan aya zat aya jirim itu kan teu sakur dat eta jirim bisa disebutkeun dat pedah kaancikan. Sifat jirim tak bisa, jirim teh nu katingali bungkeul kanana bisa teh disebutkeun dat ieu. Ieu bisa teu? Tiasa itu ieu bisa disebutkeun dat pedah sok kaancikan sifat ngan dat teu bisa disebutkeun jirim da aya dat nu teu ngajirim nu teu katingali bungkeul kanana. Kartos. Jirim bisa disebutkeun dat tiasa da sok kaancikan sifat ngandat teu bisa disebutkeun jirim da aya dat anu teu ngajirim gitu. Itunya ayeuna jirim sok ancikan sifat sok bedana dat jeung jirim nomor kaduana lamun jirim mah butuh kana lolowong kosong mana lolowong kosong teh ma baina sama iwal ar perkara antara bumi jeung langit ayo cicing di dieu ayo butuh kana lolowong kosong we lolowong kosongna ieu moal cicing di dieu pasti cicingna di mana di dieu ayeuna ketika cicing di dieu we belah lolowong kosong belah dieu pasti cicing belah dieu cicing belah dieu cicingna dina beungeut di dinya da ieu teh nah itu geus lolowong kosongna cicing dina naon dina wajah urang gitu anggar butuh keneh kana lolowong kosong tah dat mah teu butuh kana lolowong kosong gitu eta bentena jirim sareng dat bi ayyakuna jirman ay ta'khudu datuhu al aliyatu qadran minal firogi wallahu a'lam bisawab.